Nih, Kah, dia kedang. kela kumaha? Duh, ini asa liar dulu Liar. pencetan tuh. Aku naon geuning? Ai baheula. Hah? Ai sameme kawin jeung nyai. Aya liar ge sok dipencetan ku saha? Nah, atuh da. Aing baheula memejeng nyai macan pernah liar kieu. Hah? Jadi kieu teh gara-gara aing? Anja. Engke ek mam jeung naon? Atuh jeung goreng tempe ka jeung teuing. Puguh di pasar nage tutup. Yang satu nyen urap we nya. Puguh kalapan teu aya. Oh, nyanggeus atuh langke. Ama meuli we ti dinya teh ti warung ti Mah Tati. Nasu gantengan apa sakan nyai? Mun dipake meuli sagala. Anja. Aduh, gubis. Sok. Rek aing teh. Aduh, gubis. Aing mah heula mah pisan sama. Anja. Minta duit atuh jang belanja. Ih, mah kapan geus dibere? Rek meuli naon deui atuh? Nya atuh pan hayang meuli dengan sang ngeunah sakali-kali mah atuh meuli daging sapi hayang disate. Ye nyi, hirup mah kudu saayana mah tong sok loba gaya mah tong sok loba diaya-ayakeun, nu penting beuteung seubeuh we. Lain embung age mere sagala rukat teh. Kan eueuh. Ongko teh urang ge tong sok sagala tinggal yang dibeuli geura. Tuh. Ai manehna mah meuli rokok bungkusan wae. Rajon mere duit 50.000 jang sagala bari jeung manehna ge iluan dahar. Anja. Naon hi? Naha, bet basa can kawin mah teh meuni remensan ngajak jalan-jalan ka nyai teh. Nya tuh lain teu hayang age tuh da nyi. Ya terus naha geuning? Ji, ai nyai. Apal teu urang kawin pada naon nyi? Ya pedah jodoh atuh. Apaan heueuh? Mana kitu? Ai jodoh mah ka mana-mana. Anja. Nyi, Maha. geus can meresan sulu teh panek masak lain. Meni bosan unggal poe hayu wae kieu meresan sulu. Iraha atuh urang boga dapur meni bosan hayu wae mirun. Nyai mah, nyai apal teu? Yo, loba rumah tangga nurungkan gara-gara resiko dapur. Nya apa nyai ge? Pan eta teh gara-gara lalakina karena usaha. Ada usaha atuh geura ulah ngurutan batur. Nyai mah. Amalin masalah kitu nah, amang ngahajat teh nyaon dapur. Ambe eueuh resiko dapur jadi urang moal parasehat tapi karewel da teu boga dapurna ge. Anja. Natas di mana? Meuli lapisan. Motor mogok gitu teh nyi, sakurangan tadi geus ganti oli na bana kempes diganti deh jeung ban-bana. Aing meuli rudet. Nah atuh pagawean teh ruksak wae motor teh. Nyoto yang bener motorna geus kudu ganti. Meuli rudet hayu ngahadean. Heueuh atuh cicing we. Yang modal heula. Nya juga atuh eta di lama. Ini suara HP-na disada. Tukang paket. Sayang, makasih ya skincare-nya. Lain kali kita jalan-jalan lagi. Geus masak nih. Mana? Mana naon? Geus masak. Geus masak. Lapar. Ya, ayo nge-WA tukang paket. Oh, pesanan meureun. Pesanan. Kamu kok sia meureun. Mau ngerokok nggak ngopi, malah enak ngopi lah nih, yang kopi. Kopi. Tapi kan salah kita, kopi hayang gitu merek. Ya kopi nak. Bismillah. Ini mah asin atuh nyi. Kapan heueuh gulana ge beak? Mere duit ge hanteu. Anja.
Ieu teh ngahurungkeun seuneu, teu hurung-hurung runtana basuh digana teh. Oh nya basuh meureun pan kamari tos aya aru ya. Ieu mengpeng aker nyalse mengpeng aker libur gawe nya. Kumaha kitu nya? Nyai teh ekmen tadi hampura ka AA da meureun nyai teh loba dosa ka AA kitu. Ya dihampura pisan ku agenan nyi ngan kitu teh sakalian we ya ek minta hampura ka nyai Nya ek bebeja ka nyai yeuh nya tapi omat nyai mau ngambek ih nya moal atuh emang aek ngomong naon ka nyai nya teh jujur kitunya geus 10 bulan ayeuna teh boga hubungan eta jeung si Randa anu dagang pecel tuh beh tonggoh hubungan nya geuning aja. Tempe deui tempe deui syukuran sakitu ge atuh tapi rame duit 50.000 jang sagala uyuhan we mahi sakitu ge malahan mah tekor nu aya teu mikir uyuhan ayeuna tah meuli tempe kudu digoreng can meuli minyakna can meuli roykona meuli beas can meuli beasna eta teh nya can listrikna meuli lalabna meuli laukna sedekeun dahar di imah sapoe 3 kali teu mikir teu caran ge atuh si AA meuli rokok sapoe sabungkus di dahar ku sorangan